Tuh cek aing ge naon koprok cek aing ge nya tah matak jadi jelema teh kudu boga akhlak, kudu boga hati nurani gobloknya. Ieu geranya masalah anu waluh dua anu maling waluh teh tah Pak Deddy Mulyadi ge Gubernur Jawa Barat nepikeun ka ambekeun tah. Maknya gara-gara maling waluh dua jadi ujung-ujungna ka penik karena naon tetenya lah aingnya penganiayaan cik atuh malah likir goblok tah gubernur nepikeun ka ngomong kitu nya cek aing ge nu matak jadi jelema mah kudu boga hate kudu boga rasa kemanusiaan goblok sia teh hirup teh atuh teh eta deui da saha eta teh nya emang anu kebon mah kebon Pak RW cenangan eta anu ngagebugan teh anak buahna anu ngajaga kebon Pak RW tah ku koplokna sia ulah mentang-mentang gede tanaga goblok sia teh kumawani mahor gawal riungkeun heula atuh bebeja kanu bogana ieu si ieu maling ieu kitu riungkeun da teu burung aya jalanna lamun diriungkeun mah moal nepikeun ka tah ayeuna kumaha tah nepikeun ka maot eta jelema anu diteungeulan ari sia teu mikir apa sia tara ngopi cek aing ge naon goblok sia teh ngopi heula goblok sia teh tingali jelema teh anu kumaha heula buah si eta teh boga duit apa kumaha teu sakabeh jelema boga duit anjing da loba keneh atuh jelema anu teu boga teh abong-abong sia mah perasaan boga duitnya anu teu boga duit teh nyiksa we anjing